Wah, oi. Atuh kaluhur eta na. Langsung murag langsung sewet Atuh eta na ulah cenah kaluhur atuh tas, cenah ka handap. Euy. Weh, danilem eta mah nya. Nilem geuningannya. Aduh. Karaknya gecelik urangnya, Pak. Aduh. Wah. Nilem bos tuh enak mah euy. Ngurujuh na tadi sekali gitu. Aduh. Kaning-kaning kojana leutik deh ka euy. Tuh. Karak ge murag urang teh lukut. Oh bener keur aya mah aya. Rakit bolang bos ya kosong nama tuh. Kudu itu 2. Iya hiji. Kosong. Ayo kadarieu ya. Rakit bolang berada. Tapi dak kulukut eta apa namanya? Ya ngaukut. Lauk sabah kulukut we anger wae. Heeh deui nya. Heuh kitu mah. Bayar aku mah. Hah? Resort meureun da eta mah make ieu dit. Nah, ieu lokasina rakit bolang ya bos. Kedalaman ieu teh 1,5 meter nyampe 2 meter. 2 meter leuwih no nya. Ayeuna mah 2 meter leuwih cenah tuh. Cai naik deui ana mah. Tuh. Tingali itu. Ieu teh 3 meter teh nyesa 1 meter nya. Aya 2 meter. 2 meteran menurut itu. Nah, posisi motor bisa disimpan di dia tuh. Tukangan rakit. Kosong yang namanya ngusep tuh ya. Udah lebak nomor ke bah jero mah. Bahareup mah. Posisinya di Ancol Cipaku, masuk we ti Cikawungnya. Sakitu we informasi ti pusat mah.